kasadayana. Hapunten simkuring kalila sibaujinan bade mimpin jalana acara Patura Itineng kelas 8 tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah dina kesempatan anu mulia ieu urang sadaya tiasa patepang dina acara anu pinuh ku rasa syukur, rasa nyaah, dan rasa bangga. Acara ieu diayakeun pikeun mere hormat ka para siswa kelas 8 anu parantos rengse diajar di sakola ieu. Serta bade neruskeun perjalanan ka jenjang salajengna. Acara ieu baris diiringi ku sababaraha runtuyan. Nyaeta diantarana hiji, doa buka acara supaya segala kegiatan urang tiasa lacir sareng barokah. 2. Kecap terima ti wakil siswa kelas 8. Representasi rasa syukur sareng hatur nuhun ka sakola, guru, sareng sadaya pihak. 3. Kecap wilujeng ti wakil guru atau sakola. Pesan sareng nasihat pikeun murid-murid anu bakal neruskeun pendidikan ka tingkat salajengna. 4. Serah terima siswa. Proses simbolis antara pihak sekolah sareng murid. 5. Pintontonan seni sareng hiburan. Tampilkeun kreasi seni ti siswa minangka ungkapan rasa suka duka. 6. Doa panutup. Supaya sagala kahadean dina acara ieu janten berkah kasadaya. Sakumaha urang terang, waktu teu karasa ngalayang. Hapunten bilih aya lepat dina nyangking acara ieu. Wilujeng ka para siswa kelas 8 mugi sukses dina sagala widang anu diaturkeun. Hapunten bilih aya kakirangan, wilujeng nyangking masa depan anu caang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.